Gitar Perkusen mempersembahkan cerita pendek Jawara Sombong. Selamat menyaksikan. Bagian kahiji. Jarod salah saji jawara, manehna rek ngajajal jawara-jawara nu aya di puseur daya. Salah sahijina eta paguron macan kepok. Kumaha carita salengkepna urang bandung. Karena setahun aja latihan ilmu penemu sampai pamake, tapi ayah cenderung buka itu jurus terakhir. Hebat sangka ya si Unyil ya, setekan letik mah rada mati. Sebaktuna init nyoba ilmu, aing angan akan jajal jawara nu aya di puseur daya. Ayo manis. Init. Tapi dah resep atuh dah. Hari geus di imah jelema berenang keur zaman corona kieu borok usaha boga salaki teh. Salaki sareng wae di mata ieu pamajikan kudu neangan harta teh. Daun langsung mun daekeun mun harapan daun tales bekas salaki kaos kita panen. Itu bonsang.
teh mun jawara itu mun salaman lah jawara mah di kita itu saya mah teh sieun ku jawara nu itu mahakana kumaha atunya itu warung teh sepi wae aya rame kudu ngaranju usum kieu mah merenya sarusa batur oge kumaha atunya kumaha atuh itu warung teh meuni sararepi kieu nya usum kieu mah meureun batur ge da sarusa meureunnya aya rame kudu ngaranju nu ngalaliwat lain baralanja jarajan dan nu ngaliwatna oge nya da bagong atuh kumaha kopi lah kakak ayo yuk ayo naon itu gini ayo berarti iya teh kopi teh kopi naon udah yuk abi mah deh gorengan kemarana ujang terus di kebawah di kebor tidinya boga kebon geuningan nya boga ngebasur eta ge lain kang naon ngomong-ngomong aya jawara nu karek gawe tapak nu jalan-jalan lah weuh jawara emang dunia wani gitu wani jawara cara dieu teh wing mah sararieun ramean kamana mak nya asupan kadi atuh ngopi heula udah punya tahu nya atuh jajan heula mak kadi atuh ngaliwat ngopi kan jajan ya mah tere heula asak nyanguna ketrokeun heula kan istilahnya aduh aing mah aduh ampun kumaha atuh embung mah sok we kamana embung mah mana ya Alik lah. Mau baca tanya. aing mah nih apa ieu mah jalan sararea Lain jalan sarajan saya. maneh harik mah Gelo sih teh mun lain ini ku aing di paehan. mana Urang rek neangan paguron anu ngaran macan kepo alik. Alik teu ngalangan. pokok mangna kopok kurang Alik bisi disunturunkeun kitu. Sia mah disiksa Alik kokot teh. iya Ngelodiuk. lah atuh Ngelo, alik. ada sarua aja nih dia atuh ke heula tah di dinya Can apa ka urang? saha Tah si jarot teh. Alik. lah sarua aja atuh Sarua urang rek jajan. aduh kumaha ieu warung lamun hancur Ngilu sakedeung mah. Kopi. Ya. Deuk nya. oh Bebek nanya. Juga mana apa ngaran paguron macan kepo? apa Oh, incuna incuna naon, incuna saha si suhu. lain dedi Main mun si Dedi. heeh Nah, kuat nih ngelawan urang mah. Tapi kusabab kagok wae berantas kabeh. lah eueuh Ane wani? aneh Sok, ber, ya. Beak wae geus dijajal sia. Tinggal guru-guruna ieu. Beak wae dijajal kabeh. Guruna wae beak.
can kepo teh euy. Wais. Awewe euy. Saeta. Wah, ku aing sadi. Yo, Daya sasaha? maneh ka dieu? Saha? Ka dieu maneh? Dirinya saha? Eta maneh saha? Dirinya heula. Hayang dikade ku aing meureunna maneh. Kuateurak. Kehola. Bono ka dieu? Kadesya. Teu apal ye? Henteu. Sakieu urang gantengna. Ya apal teh ye? Apa? Eta wanian naon lah. Urang daunan. Muneur. Apa anjeun salaki teu usaha. Kali sekedeng Kita nu gaduh kebon. pantas keneh tapi na euy. Jangan ditanya. Tong sari. Lain hayang ka maneh. Suatu aden ieu karunya Sakedeung lah. salaki urang karunya. Sakedeung si Tong mamawa tauhid hayang sakedeung edeuk mah. Hayang naon? Hayang nyobaan. Ya, Lain eta. naon? Maneh. Aduh, kaisar ya. Cek buru. Tuh itu. Jawara enak, oi. Oi. Sok. Kagoan. Aduh, Gusti, maaf ya. Juragan. Amin. Aduh, enak Jawa, enak deh. Enak terus. Lupa agung saya. Neng ku aing. Kela. Bagian kahiji dugi kadieu. Antosan bagian kadua. Ya, ayo macam malaman ya. Macam malaman